kaeling rumingkang di bumi alam lamun kasasar lampah nafsu nu mata kaduh badan anu katempuhan. Mencet paribasa kolot teh mah hirup teh kudu jeung huripna. Naon bedana hirup jeung hurip? Ari hirup mah kurungna, ari hurip mah kuringna. Ari hirup mah keuna kumaot, ari hurip mah teu keuna kumaot. Naon hartina? Mun diterjemahkeun dina urusan ibadah, hartina ibadah teh kudu jeung ikhlasna. Sabab ari ikhlas teh eta mangrupakeun ruhna ibadah. Mun eueuh ikhlasan mah teu jadi ibadah. Itu mun diterjemahkeun dina urusan kasab dunya, artina kasab dunya teh kudu jeung akhiratna. Ari kasab dunya eta keur kahirupan, sedengkeun ari kasab akhirat eta keur kahuripan. Mun diterjemahkeun dina urusan munajat, hartina kahiji di mana ngadohos ka Gusti Allah teh dohosan jeung barokahna. Sabab loba jalma ngadohos ka Gusti Allah tapi nu didohosna ngan sabatas barangna. Kusabab nu didohosna ku eta jalma teh ngan barangna wungkul, mangka kadituna boleh jadi nu dicumponan ku Gusti Allah ka eta jalma teh ngan semet barangna wungkul. Hartina teu dicumponan jeung barokahna. Nalika teu dicumponan jeung barokahna, mangka eta barang teh teu jadi perkara anu nyalametkeun ka dirina, tapi justru sabalikna jadi perkara nu nyilakakeun. Contona aya nu ngadohos dina soal kabeungharan, dicumponan ku kabeungharan, tapi dina kabeungharan nu dipaparinkeun ka eta jalma teh eueuh barokahan. Nalika eueuh barokahan, mangka eta kabeungharan teh teu jadi perkara anu ngadukung jeung nguatkeun kana pangabdian, tapi wadon jadi perkara anu ngadukung jeung anu nguatkeun kana kalalayan jeung kakupuran, jeung jadi perkara anu ngalemahkeun kana pangabdian. Anu kadituna pada akhirna nalika datang al-maut, manehna keur aya dina kalalayan jeung kakupuran, atuh tungtungna teh maotna teh su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Gitu nya kitu deui nu ngadohos dina soal perelmuan. Nalika dicumponan ku ilmu nu didohosna, eta ilmu teh kumanehna kadon dipake ngadukun, kumanehna kadon dikoretkeun, kumanehna kadon dikomersilkeun, lain dipake nulung kanu butuh nalang kanu susah. Lagu sabab kitu nalika manehna datang ka alam hurip, nyaeta ka alam kalanggengan anu disebut akhirat, batur mah suka bunga nampa ganjaran anak masing-masing, sedengkeun manehna mah gigit jari teu meunang ganjaran. Sabab ganjaran anak geus dipenta ku manehna baheula nalika manehna keur hirup di dunya. Jama-jama leutik, jama-jama anu keur karerepet, jama-jama anu keur kasusahan, anu keur katalangsara,
daratang minta tulung ka manehna, ku manehna dijadikeun kasempetan pikeun minta rupa-rupa buruh, pikeun minta rupa-rupa bayaran. Sok urang ditulungan asa kadiekeun ta anak maneh nu parawan, ku urang rek dijadikeun pamajikan anu kadua. Sok ku urang ditulungan ngan hampura ieu mah rada berat ieu, kudu make syarat. Jeung syaratna ge rada hese, syaratna teh nyaeta kudu aya minyak iprit ayana di alam jin. Mun arek masuk kadiekeun duitna ke ku urang mangpang meulikeun ente mah nyaho beres we. Aya kitu nyamenta buruh nya manehna nyokot kauntungan deui dina ngayakeun rupa-rupa syarat jeung rupa-rupa deui pamenta anu sejena. Nah eta teh lain ganjaran. Tah eta ganjaran maneh mah geus ditampa ku maneh harita nalika maneh hirup di dunya. Jadi wayahna di dieu mah maneh teh boga ganjaran teu meunang bagian tina kauntungan akhirat, sabab geus didunyakeun ku maneh kabeh. Tungtungna teh cilaka gede di akhirat namah teu meunang nanaon salian ti katunggaraan, salian ti kasangsaraan anu panjang anu tanpa wates wangeunna di alam neraka. Jadi dicumponan mah dicumponan ku elmuna tapi eueuh barokahan. Matak di mana ngadeuheus ka Gusti Allah deuheusan jeung barokahna. Nu kadua mudah jate kudu jeung prakpakanana, kudu jeung gawena. Salian ti kudu daek munajat teh ente oge kudu daek gawe. Munajatna eta tanda hurip, sedengkeun ari gawena eta tanda hirup. Eta tuluy mun diterjemahkeun make sudut pandang penciptaan manusia, ari kasangkukanna dihirupkeun anak manusia di alam dunya teh nyaeta pikeun ngabdi ka Gusti Allah. Hartina manusia tina sudut pandang penciptaanana sok sanajan kumelendang di alam dunya, tapi eta makhluk ngaran manusia teh can disebut hirup lamun teu ngabdi ka Gusti Allah. Sabab hirupna manusia di alam dunya aya dina pangabdianana ka Gusti Allah. Nalika kaluar tina pangabdian ka Gusti Allah, mangka eta teh lain jalma hirup tapi bugang. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun teh ta eta teh hirup. Sedengkeun ari hurip nyaeta inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ari nu ngaran-ngaran khalifah sebagian tina gawena teh nyaeta ngamakmurkeun bumi. Hartina hirupna ujang di luhur bumi teh kudu jeung makmurna. Ari ciri kamakmuran manusia salah sahiji di antarana nyaeta kala mangpaatna ku papada makhluk anu hirup. Bedituna tingali junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kangjeng Nabi nama parantos wafat ribuan tahun anu kalangkung, tapi manfaat nama karasa ku miliaran manusia ti zaman ka zaman, ti generasi ka generasi, nepi ka zaman orang ayeuna masing-masing, nepi ka diri orang masing-masing nu hirup di zaman ayeuna, urang oge ngarasakeun manfaatna. Urang bisa ngarasakeun meunahna hirup dinu caang, caang ku makrifat, caang ku tauhid, caang ku iman jeung caang ku Islam teh ladang ti mana kasep.
eta teh ladang perjuangan Kangjeng Nabi. Tah eta teh hurif ngaranna. Beh dieuna nyaeta para ulama, para pejuang. Aranjeunna mah tos ngarantunkeun urang puluhan tahun bahkan ratusan tahun anu kalangkung. Tapi manfaatna mah ti zaman generasi taikotok dilebuan nepi ka generasi zaman now kabeh kabagean, kabeh bisa ngarasakeun manfaatna. Ayeuna urang hirup di alam kemerdekaan, alam anu serba gampang, alam anu serba insan, alam anu serba murah. Eta teh ladang ti mana? Eta teh ladang perjuangan para ulama, ladang perjuangan para pejuang, para pahlawan kemerdekaan. Tah eta urip ngaranna. Ayeuna tingali ka diri urang masing-masing. Karun-karun orang bagus hirup huripna, orang mah boa can hirup acan heuh. Tanyakeun ka diri orang masing-masing, tanyakeun ka hate nurani orang masing-masing. Ieu ladang perjuangan Kangjeng Nabi teh nah rek dipake pasya jeung saudara saiman sa-Islam. Ieu ladang perjuangan para pahlawan teh nah rek dipake para sia jeung saudara sabangsa satanah air. Hah? Kangjeng Nabi sudah berjuang, para ulama, para pahlawan sudah berjuang. Aranjeunna mah geus hirup jeung geus hurip. Ta ayeuna tingali ka diri urang masing-masing. Berarti ayeuna teh giliran urang anu berjuang, nyaeta berjuang ngamakmurkeun ieu bumi. Kumaha carana? Nyaeta ku hirup jeung huripna. Manusia hirup ku pangabdian ka Gusti Allah, manusia hurip ku ngamakmurkeun ieu bumi. Ari pangabdian ka Gusti Allah kahiji ngabutuhkeun ilmu. Ari ilmuna teh aya di para ulama. Ku sabab kitu eta ngandung harti orang kudu daek ngaji. Kadua, pangabdian ka Gusti Allah teh ngabutuhkeun harta. Ari harta ayana di lapangan kerja, mangka kudu daek digawe. Tah nalika urang geus berilmu jeung geus harta tuluikeun kana huripna, nyaeta pake eta ilmu jeung harta ku urang pikeun ngamakmurkeun ieu bumi. Prakanana nyaeta hoyrun nas anfa'uhum linnas. Ari pangalus-alusna manusia nyaeta anu kaala mangpaatna ku papada manusia. Di antarana nyaeta ku cara ngayakeun kaalusan-kaalusan, ngayakeun karya-karya, ngayakeun pagawean-pagawean, ngayakeun perbuatan-perbuatan, migawe amal-amal kahadean anu mangpaatna karasa ku urang sorangan jeung karasa ku jalma-jalma anu harirup di zaman urang ayeuna. Kadituna jeung bakal karasa ku generasi-generasi penerus orang anu harirup lain di zaman orang, tapi di zaman nu ku urang teu kasorang. Artina orang teh jadi jalma medit. Aya nu medit ku pangampura, dipentah hampurana ku batur teu daek ngahampura. Aya nu medit ku kanyahona, dipenta kanyahona ku jalma-jalma anu teu nyaho, teu daek marenyaho. Aya nu medit ku keahlianana, nu ahli ngebon, nu ahli nyawah, nu ahli baso, nu ahli nasi goreng, nu ahli karajinan, nu ahli bisnis jeung sajabana. Giliran aya jalma nu rek dialajar ka maranehna teu daek ngajarkeun dengan berbagai macam dalihnya masing-masing.
padahal maranehna sorangan oge eta teh meunang diajar ti batur. Tanu mendit kitu mah hartina can nepi kana hirup komo kana hurip. Beh dieuna salain ku ilmu jeung ku harta, anu teu boga ilmu jeung teu boga harta anu mencukupi tong hariwang da sabab ku tanaga oge bisa. Contohna seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah, salian ti mere mangpaat ku ilmuna, anjeunna oge mere mangpaat ku tanagana. Di antarana baheula Sayyidina Hasan Husein radhiyallahu an dirorompokna ngayakeun dapur umum. Jalma-jalma nuker katalangsara, nuker ku bencana jeung sajabana anu teu kabeuri jeung dahar-dahar acan, maranehna datang berbondong-bondong untuk makan gratis di dapur umumna. Nyaeta di dapur umum anu dibangun ku Sayyidina Hasan Husein, maranehna datang dina waktu isuk jeung dina waktu sore. Kakocapkeun hiji mangsa aya lalaki nu dahar di dinya, sageusna beres dahar manehna ngawadahan deui, maksudna mah meureun rek dibungkus, tapi katingalieun ku Sayyidina Hasan. Dawuhan Sayyidina Hasan ka eta jalma, "Mang, padahal mah teu kedah dibungkus, upami engke amang lapar deui maka tun dongkap deui ka dieu." Ari tuangna di dieu mah pan langkung raos, sanguna sareng sayurna ge haranut keneh. Teu eta si mamang ngajawab, "Ieu mah sanes kanggo enjing den." Pugu tadi teh di perjalanan mamang ka dieu, mamang teh ningali hiji aki-aki di kebon, manehna keur dahar ini karunya den ningali daharna teh ngan saukur roti garing anu dicocolkeun kana cai. Matak ieu ayeuna amang mungkus, maksud amang teh ieu teh jeung eta aki-aki supaya manehna bisa dahar anu bergiji. Ditaros deui ku Sayyidina Hasan, "Oh aya nu di kebon anu mang, anu dideganana kieu-kieu sanes." "Muhun den, geuning aden uninya." Dekedah dibungkuskeun mang ari kanggo jami anu eta mah. Upami mamang teu acan uninya eta teh pun bapa, eta teh Amirul Mukminin. Anjeunna mah memang kitu kahoyongna, kadang-kadang buburuh di kebon, kadang-kadang kulit di pasar, tuluy hasilna pan ieu anu ayeuna ku mamang dituang. Ieu teh ti mana? Muncit domba, muncit sagala ngayakeun teh di antawisna nyaeta donaturna teh pun bapa tina ladang buburuh, tina ladang kuli. Jadi sing horeng eta aki-aki nu dicaritakeun ku si mamang teh nyaeta Sayyidina Ali radhiyallahu an. Anjeunna kadang kulit di pasar, kadang buburuh di kebon, hasilna dipake ngabiayaan dapur umum, mere dahar ka jalma-jalma anu keur katalangsara. Salian ti kitu, anjeunna mah selama masa hidupna parantos ngantunkeun di antawisna puluhan sumur anu ku anjeunna digali nyalira tuluy diwakafkeun kanggo kapentingan umat, kanggo kapentingan umum. Taeta contoh anu make tanaga. Sok sanajana ajeuna seorang jalmi anu alim, anu katelahna gerbangna ilmu, seorang cendekiawan muslim anu linuhung ku ilmu, tapi anjeunna geus nyontohan ka urang, salian ku ilmu urang ge bisa ku tanaga. Jadi rek di ngabidang naon wae urang ayana,
rek naon wae urang profesina, rek naon wae urang keahlianana, hiruplah jeung huripna di bidang kehidupan orang masing-masing menurut kadar kemampuan orang masing-masing. Hartina perjuangan orang di alam dunya teh sing cacap, ti zahir cacat dugi ka batin, ti dunya cacat dugi ka akhirat. Muncul bahasa Al-Qur'an teh mah dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.